Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu di bada ayana. Alhamdulillah urang tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring kita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang ngadongeng deui mitra urang nuluykeun hanca carita anu kamari katunda. Masih dina judul Janji Nu Mawapati hasil karya tanapi karangan Amburos anu mana ayeuna bagian ka-70 Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu kamari katunda pedaran kang tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting khususna ka Mang Ocin Aki Juha Katut RT Jahari anu mana harita nuju ngarejengan Neng Epa eta hanca teh nya. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Sok lejengan atuh ku sadaya kaje ulah nepi ka kabur kaluar. Ceuk Aki Juha ngagero. Burilak panoneng Epa ngaburilak kasih Aki. Katara bangun gemes pisan da pugu si Aki teh teu weuleh sok jadi panghalang kana tujuana. Aki peot. Ngajedog sia mentong gogorowokan gandeng deuleu. Ceuk setan anu aya dina awakna Neng Epa nyenta kasih Aki. Kituna teh bari terus adu glajer hayang bisa leupas. Ku si Aki dipelong bari diparancahan sangkan setan daeng nyingkah. Aki Juha mapatkeun jampe pamakena tapi ku ayeuna mah kawasna jampe si Aki teh kurang mati. Lantaran jurig teh teu sieuneun kalah terus cicirihilan kawas anu hayang ngalelece kana pangabisa si Aki. Aki peot. Sia geus moal bisa ngahalangan kana paniatan aing. Geus nepi kana waktuna ieu manusa rek dibawa. Ceuk jurig anu aya dina awak Neng Epa. Ku ayeuna mah tanaga kalah beuki bedas, terus abrug-abrugan direjengan ku genepan ampir kawalahan. Keur kitu gibeg ngagibegeun awakna ku tanaga sapiduhna. Gobrak jengkang atuh anu ngarejengan pating jarungkel. Awak Neng Epa leupas jeleng luncat ngajauhan berebet lumpat terus muru kana panto maksudna rek kaluar. Tapi geuwat ti cewang leungeun aku Pak RT. Gilek Neng Epa malik tapi ukur sakilat leungeun anu hiji deui nampiling kana puhu ceulik. Hiu. Koceak Pak RT ngagoak bari nyekelan puhu ceuli anu karasa nyeri jeung peureus. Jeleng Neng Epa luluncatan di jero imah. Jebrot neunggar teko anu caina pinuh. Teko ngagolenceng blok caina bahe ngalayah kana samak. Ningali kitu puguh bae atuh Aki Juha reuwas lantaran Neng Epa leupas sarta geus pasti rek kabur deui. Ciwak, sukanjang ciwak. Ceuk Aki Juha ngagorobok. Ngadenge kitu rob atuh Mang Ocin jeung Pak RT sarta tetanggana anu tilu ngaronom ka Neng Epa. Sarta teu antap parah gabrug atuh awak Neng Epa pada ngarontok. Ceuk saliwat mah geus pasti beunang. Tapi saacan keuna awak nanglaw jebrot atuh anu ngarontok teh silih tubruk. Nya puguh atuh nyarerieun. Limahanana pating puringis. Kayaan di jero imah jadi brug breg meuni gandeng. Ari Neng Epa awakna ngalongkong ka handap. Korejat atuh cengkat, jeleng luncat, berebet lumpat muru kana panto. Kolotrak brai panto dibuka. Geus kitu sakilat, jeleng luncat kaluar norobos poekna peuting bari seuri cicirihilan.
Neng Epa kadenge nyikikik seuri sorana tarik tapi terus kajauhan. Sila kabudak teh lolos aya anu mawa. Dang Ocin, jangan teh hayo buru-buru udah ku sadaya. Lamun henteu geus pasti cilaka ieu mah. Kadenge caritaan kitu Pak RT Mang Ocin jeung Mang Ohim kitu deui baturna nu tilu gancang jelung-jeleng laluncatan. Pahibut terus kaluar ti imah. Satuluyna pating belecir tenolih kana naon rek ngudag Neng Epa anu dibawa ku jurig tea. Neng Epa, wangsul Neng. Ayo urang wangsul. Ceuk Mang Ocin ngagorowok nyalukan Neng Epa nu harita teh keur lumpat meni apeng-apengan. Sok padahal harita teh kayaan keur gering teu bisa walakaya. Tapi matak aneh. Wayeuna mah ngadadak bisa lumpat anu sakitu tarikna. Da puguh aya anu ngabanding kana awakna. Sora Mang Ocin anu gogorowokan kadengena kacida mata kreuwas kasadarea. Jalma-jalma anu keur araya di jero imah langsung kalaluar. Jol ti ditu, jol ti dieu nya antukna mah ngalobaan. Saterusna pating bretek lalumpatan. Kasugri kaum dangu. Neng Epa anu keur mengpeng lumpat harita terus pada ngudag. Samalah bari pating gorowok kawas anu keur ngudag bagong. Di jero lembur beut jadi paciweuh, seuneu obor pating kelebur cahaya batere pating barasat. Kayaan jadi ranyai caang. Sabot keur kitu aya 2 urang jalma anu keur laleumpang anu tayalian ti Sarip jeung Mbah Pendi. Anu harita teh kakaraan jog ka palebah dinya. Barang ningali jelema anu keur pating gorowok bari lalumpatan, nya puguh duanana oge ngarasa heran, terus melong kanu keur pating balecir, teu lila oge geus jarauh. Ae nah rek kamarahana itu teh jang. Geuning wayah kieu ngadon pating balecir lalumpatan. Nah keur moro bangsat kitu. Ceuk Mbah Pendi bari ningalikeun. Leres Abah. Nah bade kamarana nya. Tapi keun urang taroskeun. Walon Sarip. Sabot keur kitu lar aya saurang lalaki ngaliwat rurusuhan anu tayalian ti Mang Udin anu kakara nepi kadinya. Ari maksudna rek milu ngudag. Bapak, punten hayang naon ieu teh? Geuning meuni rariweuh seueur anu lalumpatan hayang bangsat atanapi aya naon? Tanya Sarip beri melong ka eta lalaki tapi can pati sidi kana rupana. Ditanya kitu reg atuh Mang Udin ngarandeg ret ka Sarip jeung Mbah Pendi anu keur ngajaranteng. Lain aya bangsa jang. Ugo oge keur ngudag Neng Epa lantaran kabur di bawah jurig. Samalah Mang oge rek milu ngudag ieu teh. Walon Mang Udin ngajawab sakanyahona nurutkeun beja anu katarima. Kituna teh bari nyidik-nyidik kana rupa Sarip. Da puguh kayaan di dinya mah rada poek. Kumaha Mang? Dedengian teh adik kuring dibawa deui jurig. Tanya Sarip ngadenge beja kitu teh mending ngajenghok. Terus ngareret ka Mbah Pendi. Abah, itu pun adi saurna kabur deui aya anu nyandak. Ceuk Sarip reuwas jajantungna ratug hate pating sareblak. Lamun kitu mah kudu buru-buru disusul atuh. Hayu jang bisi eulah teuing. Mangga Abah hayu atuh. Nya geus kitu mah teu biceunan waktu. Bertek Sarip jeung Mbah Pendi harita keneh lalumpatan rek ngudag Neng Epa. Ari Mang Udin olohok lantaran can nyaho ka eta 2 jalma. Tapi teu lila bertek manehna oge lumpat milu ngudag. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun Neng Epa harita lumpatna mengpeng maju kawetan muru ka sisi lembur. Nya terus atuh pada ngudag bari pating jorowok silih bejaan. Teu lila leok Neng Epa mengkol ke belah kenca terus lempeng. Gok kasusukan terus mentasan cukang. Berbat lumpat jeleng-jeleng luluncatan bangun harampang. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu beras ka pasawahan. Terus lumpat mapai galengan. Mang Ocin anu aya tukangeun lumpatna menit tiba baranting da puguh sieun tinggalin.
Neng! Neng! Aduh, lira Neng! Ayo urang mansul! Mang Ocin ngagero badireng haperanjung, napas na ngahega kesang na ngorolok. Cikikik neng Epa seuri dititaheureun teh. Manehna kalah cicirihilan kawasan wato. Reg eureun terus ngalieu ka tukang. Breh katempo anu keur ngarudag meuni lobaan. Cahaya obor pating gelebur, cahaya baterai pating barasat jangan eta patempatan. Telila bertek deui lumpat ngajauhan terus mangpeng mapai galengan. Ohim, tu pegat belah ditu dekat batu gede. Ceuk Mang Ocin ngagero ka Mang Ohim anu lumpatna aya tukangeun patutur-tutur jeung Pak RT. Anu harita geus rek nepi ka dinya. Ngadenge kitu jeleng-jeleng duanana bareng laluncatan. Solepak gebruk Pak RT labu. Tapi teu nolih kana nanaon. Koreja tudang kanyeri teu dirasa terus ngabreng-beng lumpat rek motong jalan. Maksudna sangkan neng Epa kapegat di deukeut batu gede anu geus rek deukeut ka walungan. Pegat dekat batu euy, pegat. Bisi lumpan ka walungan. Mang Ocin ngagorowok satarikna nitah megat ka baturna. Pak RT anu tadi lumpatna motong jalan harita geus rek anjog. Di kajauhan katempo neng Epa geus rek nepi ka pelebah dinya. Jeleng Pak RT luncat dituturkeun ku Mang Ohim. Teu talangke gabrug neng Epa dirontok. Gep awakna beunang terus ditangkep meuni pageuh. Tapi ukur sakilat neng Epa ngagibegeun awakna. Tanagana bedas leuwih ti lalaki tiluan. Puguh atuh Pak RT nepi ka ti jongklok. Bru labuh tuurna nenggar batu gede. Pak RT ngaguak terus muringis beri nyekelan turna nu karasa nyeri. Puas sia rasakeun ku sia. Neng Epa nyikikik seuri. Bertek lumpat deui terus ngabecir buru galandeu. Serog Mang Ohim ka pelebah Pak RT anu can bisa hudang sabab turna karasa meuni nyeri. Gancang atuh ditulungan. Sedengkeun Mang Ocin jeung anu sejena terus ngarudag ka neng Epa anu geus rek nepi ka sisi walungan. Anu caina ngagulidag tarik maju ka hilir. Sorana seah ngaguruh mata keung. Sajabat ti kitu kayaan didinya meuni paroek jeung loba batu anu garede. Mang Ocin nya kitu deui anu lainna harita kacida ngarasa reuwas. Da puguh sieun neng Epa luluasan terus malidkeun maneh. Neng, Neng, lira Neng. Ieu Mang, ayo urang mansul. Mang Ocin terus kegeroan lumpatna beuki tarik sakuat tenaga. Lantaran hayang bisa newak neng Epa, da puguh hariwang bisi teu katulungan siga lanceukna ti heula. Tapi lumpat neng Epa teu kasusul. Da puguh gancang pisan samalah teu lila harita geus anjog ka sisi walungan. Teu jauh ti dinya aya warudoyong, daunna meuni hieum. Baheula mah di dinya teh tempatna Pardi jeung Nyi Rasti lamun tepung paduduaan. Reg neng Epa eureun padona melong ka handap anu katempo poek meuni meredong. Tapi teu lila brai-brai caang. Lantaran Mang Ocin jeung anu ngarudag geus aranjog ka pelebah dinya. Reg atuh sararea eureun sakabeh panon mencrong ka neng Epa anu harita keur nangtung. Wukna anu panjang katempo diriaban ketebak angin. Neng, mugi cing emut ulah kacanda ku sakaba-kaba. Istighfar kadinya istighfar kedah emut ka Allah. Cing hawatos kana kurungan. Ceuk Mang Ocin nyoba-nyoba ngomong leuleuy ka neng Epa. Susugan andaikeun ngadenge kana caritaana sarta bisa sadar kana dirina. Gilek neng Epa malik terus molotot ka Mang Ocin kitu deui kanu sakur araya di dinya.
Sorot panon semuhurung gular giler mataksieun sarta muringkak bulu punduk. Ganeng Xiao Jin, ontong nyarita kitu ka aing percuma. Lantaran aing malain neneng dudungan sia. Mending oge sok kaditu gancang kabeh geuranya ringka. Ontong halangan kana paniatan aing. Tembal Neng Epa molotot. Leungeunna tutunjuk nitah nyingkah kanu araya di dinya. Aduh, Pak RT, kumaha tuh ari geus kieu? Ceuk Mang Ocin ngareret ka Pak RT anu geus aya di dinya. Ayeuna mah geus ulah diajak nyarita. Bening oge hayu urang teh waku sararea piraku urang teh meni kudu eleh ku jurig. Walon Pak RT hatena ngarasa jengkel lantaran kajadian kitu teh geus lain sakali. Nya sok atuh hayu urang cewa ku sararea ari kitu mah. Tembal Mang Ocin nya tujuan kana caritaan Pak RT. Batur-batur, ulah cari cing bae sok kanjang tewak kayu kepung. Pak RT mere parentah ka sararea sangkan geurana ewak Neng Epa. Nya teu talang kerob atuh ngadareuketan tapi cikikik Neng Epa seuri bangun ngoa. Sorana ngirung mata kukurayeun, batana buburilakan bangun galak pisan. Neng Epa nyikikik seuri. Panona buburilakan kasakabeh anu araya di dinya. Rengkog atuh anu rek newak teh ngarengkog. Da puguh ka karangadenge seurina oge geus mataksieun. Mulu pundukna pating puriding sakujur awak pating sariak asa paranas tiris. Tetela ukur seurina oge kacida gede pisan pangaruhna. Gilek Neng Epa malik. Awakna nyang hareup ka walungan. Hiuk angin ngagelebug handaruan. Tatangkalan pating aroyag kalakai garing hariberan. Dina kayan kitu. Sakilat harita Neng Epa rek luncat. Tapi bareng jeung kitu ti tukangeun aya anu ngagero sorana bedas. Rasti! Adan Nyai! Ulah dituluykeun eta paniatan teh. Ceuk anu ngagero anu tayalian tibah Pendi anu harita kakara anjog kadinya. Neng Epa anu geus rek luncat puguh bae ngagebeg aya anu ngomong kitu teh. Gilek mali ka tukang, breh katempo aya saurang lalaki anu keur neuteup ka manehna. Tina sorot panon katara bangun anu sedih samalah ngarencelong ku cimata. Rasti ulah geus dituluykeun eta paniatan teh. Lantaran geus cukup sakitu oge. Ulah terus hayang ngalaju nafsu ngumbar amarah. Sabab jalma anu geus nyieun kazoliman ka diri anjeun ayeuna mah geus eueuh. Sarta manehna geus meunang wawales anu satimpal jeung amal perbuatana. Kitu ceuk Pendi bari neuteup. Srog maju ngadeuketan sedengkeun Neng Epa awakna keur dikawasa ku bangsa lalembut harita ngahulang siga anu reuwas. Saha anjeun? Ceuk Neng Epa anu keur kasandingan nanya ka jalma anu aya hareupeun. Piraku anjeun geus poho, cing sok atuh sidik-sidik. Nah inget keneh atawa henteu. Lantaran ari akang mah nepi ka iraha bae moal poho ka anjeun. Walon Mbah Pendi bari terus maju ngadeuketan. Neng Epa teu ngomong. Tapi panon mencrong awakna katarang geter. Ari Mang Ocin Pak RT nya kitu deui Mang Ohim jeung sakur anu araya di dinya marelong ka Mbah Pendi. Tapi saurang oge eueuh anu cacarita. Da puguh rada asa-asa. Lantaran bisi salah tetempoan. Tapi bareng red kasarip Mang Ocin nya puguh bae ngarasa bunga. Lantaran jalma anu ditungguan ayeuna geus mulang pas pisan dina waktu anu keur sakitu ritna. Rasti, dedeh teuing teu sangka geuning beut jadi kieu. Hampura akang lantaran baheula teu bisa nulungan. Tah ayeuna mah leuwih hade geura tinggalkeun eta kurungan teh.
karunya kanu bogana sabab eta budak teu boga dosa. Sarata ulah nambahan deui dosa anu geus aya. Nyai kudu cing ridho ngarah jadi hampang sabab ayeuna geus nepi kana waktuna. Tinggalkeun sakabeh urusan dunya, ulah hayang ngagugulung wae rasa amarah jeung kapanasaran. Sok geura pulang ka alam kalanggengan, sangkan tentrem ulah terus-terusan jadi arwah anu marakayangan. Ceuk Pendi bari neuteup menileleb Kaneng Epa. Ari ku syariat mah sok padahal anu katingali ku panon batin mah anu aya hareupeun teh tayalian ti arwah Nyi Rasti anu ayeuna keur ngawasa dina raga badagna. Ari Neng Epa barang ngadenge caritan kitu sajongjongan mah kalangah huleng kawas anu keur mikir. Ari panon mencrong weh ka Pendi anu keur nangtung hareupeun. Rasti, sok geura mulang ka alam anjeun. Hayu ku akang rek dijajabkeun. Insyaallah. Salilana akang moal poho sarta bakal terus ngadoakeun. Muga-muga dosa jeung kasalahan Nyai menang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Ceuk Pendi bari harita terus maju ngadeuketan. Ningali kitu Neng Epa molotot. Aren, saha anjeun? Wawanianan datang-datang kumawani nyarita kitu ka aing. Haling sia, gancang nying kaulah bipilueun kana ieu urusan. Rasti, nah make keukeuh nanyakeun saha? Nah bener anjeun geus poho. Apan akang teh Pendi? Samemeh kayan anjeun kawaski apan baheula mah anjeun oge manusa anu tangtu ngabogaan rasa. Pendi, enggeus ulah ngungkit-ngungkit urusan baheula. Lantaran baheula jeung ayeuna geus jauh pisan bedana. Sarta alam kahirupan urang oge geus beda. Geus ulah loba catur lantaran aing teh hayang boga urusan jeung anjeun. Tah ayeuna kuring rek indit sarta anjeun ulah ngahalangan. Kitu ceuk arwah Nyi Rasti anu aya dina kurungan Neng Epa. Sarta sakilat malikeun awakna jeleng luncat kawalungan awakna ngalayang. Cele nincak batu terus jeleng-jeleng luluncatan awakna bangun anu harampang terus jojorelatan kabur maju ka hilir. Nyaksian kajadian sarupa kitu sakur anu araya di dinya kabeh ngalenyap hatena lantaran inggis Neng Epa cilaka. Rasti, dagohan Rasti. Jeleng Pendi oge luncat kawalungan. Cele kana luhur batu jeleng-jeleng terus luluncatan budak Neng Epa anu dibawa kabur ku arwah Nyi Rasti. Ari Sarip jeung anu sejena teu cicingeun bring kabeh lalumpatan uturkeun. Sararea embung tinggaleun sabab hayang nyaksian kana kajadian saterusna. Nya tuluy ngabring mapai sisi walungan. Seuneu obor pating kelebur jalma-jalma beuki ngagimbung. Kocapkeun deui Neng Epa para wargi. Anu harita keur luluncatan dina luhur batu terus teureun maju ka hilir di udag ku Pendi anu geus aya tukangeun. Rasti, ada Rasti. Ceuk Pendi nitah eureun ka Neng Epa anu katingali keur luluncatan. Tapi sok sanajan Pendi terus gegeroan, arwah Nyi Rasti teu ngaliuk-liuk acan samalah lumpatna kalah beuki gancang jojorelatan dina luhur batu. Ningali kitu Pendi teu eleh gancang. Manehna ngerahkeun sakabeh tanagana sangkan bisa miheulaan. Nya atuh teu sakumaha lila oge Neng Epa harita geus kasusul. Jeleng Pendi luncat, celek dina luhur batu megatan. Ningali kitu reg Neng Epa eureun panona bolotot. Napasna ngahega kuntuna kekerot. Da puguh bakat ku ambek lantaran geus aya deui jalma anu jadi panghalang. Manusia kurang ajar. Gancang nyingkas sia montong ngahalangan kana tujuan aing. Nah sia teh geus hayang kojor. Ceuk Neng Epa bari nulak cangkeng.
Untungna kekerot panon buncelik. Asik, akang mah lain rek ngahalangan kana tujuan anjeun. Tapi sabalikna akang teh sedih sarta hayang nulungan ka anjeun anu keur kasasar. Montong loba bacot. Daing mah teu perlu ku pitulung deuleu. Astagfirullahalazim. Nyai geus eureun ulah kalalan joanan. Mending nurut kana caritaan akang. Gancang tinggalkeun eta kurungan geus ulah hayang nambahan deui korban. Apan si Pardi jalma anu jahat ka Nyai geus meunang balesan anu satimpal. Ceuk Pendi harita ngajak ngomong ka arwahna Nyi Rasti. Nya susuganan manehna daek ngagugu kana caritaana. Da puguh hate Pendi kacida ngarasa karunya, sedih jeung nalangsa. Sabab geus pasti arwah Nyi Rasti teh kasiksa sarta teu nyaho jalan pikeun mulang ka alam kalanggengan. Sabot keur kitu burudu loba jalma daratang. Terus ngarogrog di sisi walungan, ningalikeun Mbah Pendi jeung Neng Epa anu harita katempo keur pacental-cental dina luhur batu. Pendi, aing mah moal ngagugu kana caritaan anjeun. Sok sanajan nya si Pardi ayeuna geus modar, tapi aya keneh aya turunan manehna anu hirup kumalendang di alam dunya. Sarta aing geus kedal sumpah bakal numpur ludeskeun sakabeh anak incuna nepi ka 7 turunan. Sakumaha kulawarga aing tumpur kabeh taya anu nyesa. Matak sok ka ditu gancang maneh geura nyingkir. Lantaran aing moal ngagugu kana caritaan sia. Kitu ceuk Neng Epa. Nyaritana tatag leungeunna tutunjuk nitah indit ka Pendi. Rasti deudeuh teuing. Teu tela anjeun teh geus bener-bener kasasar lampah sarta geus teu bisa dielingan. Nya lamun kitu mah hampura akang kapaksa ayeuna kudu pipilueun kana ieu urusan. Sabab pagawean anjeun teh kudu gancang dieureunkeun. Ceuk Pendi. Terus harita babacaan mapatkeun jampe pamake. Pangusir bangsa setan bari melong ka Neng Epa nu keur ngabadegah hareupeun. Tapi bareng jeung kitu, barasat tina panon Neng Epa ngaluarkeun cahaya koneng. Terus ngarah ka Pendi anu keur nangtung. Nya puguh rada kaget, tapi gancang. Juralit harita awakna Pendi jujuralitan ka tukang. Terus celek napak tina luhur batu. Barasat jelegur cahaya koneng milepas. Dorok-dok atuh tangkal warudoyong runtuh ninggang kana cai. Sorana menis seah. Nyepuguh atuh sakur anu nyaksian reuas sakabehna meuni maralohok. Ngan untung araya di sisi jadi eueuh jalma anu katinggang. Rasti, eureun Nyai eureun. Ulah kitu bisi bahaya ka batur. Ceuk Pendi reuas da puguh bisi matak ngabahayakeun ka jalma sejen anu harita keur ngarogrog ngalalajoanan. Paduli teuing da aing mah teu mikiran batur. Paribasana rek modar kabeh oge eueuh urusan. Dabongana maranehna sorangan. Ceuk Neng Epa bari nyikikik seuri matak sieun sarta matak muringkak bulu punduk. Nyaan anjeun teh bener-bener geus jadi setan kaya kieu mah. Ceuk Pendi bari neuteup seukeut ka Neng Epa nu keur kasurupan. Pendi, memang aing geus jadi setan. Tapi mending keneh kitu sakalian daripada jadi manusangan ukur katingali wujudna hungkul. Tapi jajaroana mah loba manusa anu teu beda jeung iblis bolongkotan. Anu ngabogaan sifat sarakah, iri, dengki, bengis, kajem, telenges, deleka, taya-taya ras-rasan. Contoh salah sahijina si Pardi, anu kalakuana jahat, tega nyieun kazoliman ka papada jalma. Tah, kulantaran kitu ayeuna mah ulah kagok. Lamun sia kekerek ngahalangan kana paniatan aing
Ayo urang tarung bebeakan ngadu kasakten jeung aing. Kitu cek arwah Nyi Rasti. Bari kekerot matana molotot semuhurung. Samalah geus teu mere deui kasempetan pikeun Pendi ngomong. Barasat atuh ngaluarkeun di cahaya koneng tina kadua panona. Terus ngerah kana awak Pendi, lep Pendi rikat ngelauk. Belesat cahaya milepas ka tukang. Jelegur kena kana batu. Wat ka bencar mancaura. Sorana ender mata kreuwas, pugu atuh jalma-jalma anu keur ngarogrog, kabeh nyingdai ngajauhan. Samalah loba anu pating balecir lalumpatan, bari pating gadaro. Awas batur-batur ulah dokot, bahaya! Bahaya! Mundur! Bahaya euy. Mitra, cagelai carita urang tunda heulanya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.